ya minimal ya penting ayeuna kudu apal. Sebab diantara 200 dengan Kanjeng Rasul tak aya nabi favorit. Nabi sok biasa dipanggil di sabudeureuh kota Mekah. Sehingga mantana ngatahu li hom satu asma ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-Mahi wa ana al-Hasir wa ana al-Aqib. Li eta tetepikeun kaula hom satu asma ari 5 pirang-pirang jenengan. Ana ari kaula teh eta Muhammad ari kaula teh eta Ahmad, ari kaula teh eta Al-Hasir, ari kaula teh eta Al-Aqib, ari kaula teh Al-Mahi. Minimal penting ayeuna kudu apal nu 5. Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hasir, Al-Aqib. Muhammad, sok apalkeun. Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hasir. Ulah al-alan hungkul al. Lamun al-pukat kaitunana. Deng sing jelas ya. Ya lain heureuy ieu mah lain urang mah bener ieu mah. Siga heureuy kalau daya teh ilmiah leres. Jenengan nabi urang teh minimal kudu apal saperiji. Hiji Muhammad, 2 3 Al-Mahi, 4 Al-Hasir, 5 Al-Aqib. Sok apalkeun Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hasir, Al-Aqib. Al-Mahi, Al-Hasir, Al-Aqib. Dilimiti Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hasir, Al-Aqib. Al-Alim cenah. Al-Alim al-alama eta mah. Lamun cicing tina 3 perkara eta marek nepi ka Gusti Allah. Di mana-mana doa geus teu nepi ka Gusti Allah jauh kana diijabah. Leres. Asal nepi ka Gusti Allah, Allah pasti ngaid. Da eta mah janji Allah pun uni. Ngan kadang-kadang jelema teh ya boga sangkaan doa teh teu diijabah. Si padahal lain teu diijabah, justru doa urang nu teu nepi ka Gusti. Urang penting ngarep-ngarep paket datang. Sore ngarep-ngarep paket datang. Ai pesen teu? Datang moal. Urang hayang diijabah doa ari doana teu nepi. Makana lamun hayang nepi jauhan nu 3 perkara. Mana nu 3 perkara? Hiji akilul haram. Naon cenah? Naon cenah? Ulah sok ngahulang keur ngaji mah naon cenah? Aing keur ngalmone kayak permen. Naon cenah? Akilul. Lamun ti kamari ajengan ngona ngaji teh. Ari banjing urang teh wau ti baheula ieu teh. Ngona karek sakali ajengan teh asal baheula di masjid teh geuning. Nu kahiji doa nu moal diijabah teh teu nepi ka Gusti Allah akilul haram. Apa itu arti akilul haram? Jelema nu ngonsumsi barang haram punya kekuatan, punya segumpal darah, setetes darah segumpal daging, sumberna tina barang anu haram. Salagi dina darah aya barang haram, salagi dina badan aya daging haram, salagi boga tanaga sumberna tina barang haram, tuluy eta jelema ngadoa belaan comblok tuur dadas tarang dipake ngadoa ka Gusti Allah keureut ceuri aing sabelah supaya ulah duanana mun doa eta rek nepi ka Gusti Allah. Naon sababna? Kahalangan ku barang haram, kahalangan ku barang halangan ku suka ngobrol tah haram lanjutna urang turun teh bieu teh dacan nginum bismillahirrahmanirrahim. Tuh jadi ajengan nginum ge pada nerempogeun heuh ya aing era euy
aing minum lagi si emak eta bokeun pawing ah. Ya mah pada urangna we pada urangna padahal cai heran nya beuki ieu mah pada urangna tong beja-beja ka saha ajengan teh budaya oge beukieun nya. Nah, ieu mah pada urangna we pada urang ajengan teh budaya oge beukieun. Oh, Pak, geus kodoh tek 30 syukur. Akilul haram barang anu har entak jauhan kurang salagi kurang ngadaar barang Arab aya dina awak kurang aya dina Jawa raoga kurang tuluy eta jelema teh ngadua sulit kana nepi ka Gusti Allah kudu kumaha atuh tuturkeun jalan Allah dina Al-Qur'an kumaha cing Allah ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Surat naneng eta kongkorongna halus. Surat nawan kongkorong lain surat nawan sok mun kateguh surat naon eta surat Al-Qur lieur-lieur lamun urang hayang diijabah dua biasakeun kurang ngonsumsi barang halal tingali petunjuk Allah dina Al-Qur'an ya ayyuhan nas eling sakabeh manusia mana manusia teh mana hurufna eta mah kieu mah kurang sarare yo ngaran manusia teh sarua rek dengdeng papak sarua rek jangkung rek pendek rek hidung rek bodas anggar dimodalan ku Allah sarua meskipun rupana beda-beda bentuk tubuhna rupa-rupa tapi tetap ku Allah dibere mutiara tilu sarua nu jangkung dibere tilu nu ponok dibere tilu nu hidung tilu nu bodas tilu mana nu tilu hiji akliyah kadua qalbiyah katilu nafsu nu hidung aya akalan nu bodas aya akalan nu hidung aya nafsuan nu bodas aya nafsuan nu jangkung aya hatean nu pendek oge mutiara meskipun rupana beda huwallazi yusawwirukum fil arham aing lain teh hayang bodas geus hidung dari sonohna tapi ibu tong ngahina ka kuring naon sababna sabab hideungna geus di alam rahim wa ari Allah eta aladidat yusawwirukum nu geus mere rupa ka ranjeun kabeh fil arham di jero rahim keneh itu lain hidung dadakan sugana cenah labu dibawa ku sadasan nyungsep kana got eta ya ayuhan nas dibere akal coba ya rek ngaji rek heureuy urang kamari papanggih aya nu ngonang ka urang assalamualaikum waalaikumsalam naon cenah dengan abdi manawi tanggal saanu kosong siap ngan hayang ulah ngaji naon kitu hayang ngabodor we ku aing diusap beungeut ari sia cik mikir untuk lamun ditah ngabodor tong ditah aing si oham bagianana heeh oh ibu rek ngaji rek ngabodor lamun sakira-kira rek ngabodor kuring rek turun kadang ibu aya pisorieun sutak seutik pek wae moal dicare ku sim kuring da kuring mah teu ditah seuri oh ngan teu ditengah naon ngaran akal ieu teu saeutik jelema ngaji jauh-jauh ngan ukur coba selfie helan lagi ngaji guys kabesti mata kitu coba ukur selfie ngaji teh cuma ukur sel kumaha akhirna barho bubar lain barho
cacing ho cicing keneh geus da ngajina cuma ukur tapi tong leutik hate Kang ngaran-ngaran ngaji mah ye bisa bedirna jadi pangampura kana dosa lain kadua urang mah kenerangkeun naon judulna jeung amin ya nu kudu diaminan teh dua nu kudu diaminan teh aya kuring kadua teu amin ti mana judulna tak gitulah jeung inung-inung mah kitu hese elehna aing mah hese jadi ngaji mah ya bisa jadi pangampura kana dosa matak niata kan kudu karena Allah sok coba urang naon akal teh nyaeta jismun latifatun rajismun latifatun nuraniyatun yupariku bainal haq wal batil naon cenah nu eta begitu nya ngarah tere jadi ngaran akal teh anu dieu ngarah tere jadi ngaran akal teh anu dieu ngarah naon akal teh jisim anu lembut nu bangsa cahaya nu bisa ngabedakeun antara hak jeung batal antara halal jeung haram nu bisa ngabedakeun mana tincakeun mana lengkakeun mana uapkeuneun mana utahkeuneun bisa nyahona jelema kana hak jeung batal bisa nyahona jelema kana halal jeung haram teh itu karena boga lamun jelema teu boga akalan nu gelo ngaranna apaleun kana halal moal apaleun kana haram moal hari urang boga akal teu alhamdulillah tapi sok ngareumpah keneh kana haram tara alhamdulillah lumpat kana hate jismun latifatun rabbaniyatun jisim nu lembut nu bangsa ka pangerana ye nu hadir loba boga hate kabehna tapi moal aya jelema nu nganyahwankeun nu bisa nyangon kana isi hatena masing-masing meskipun urang sarua saat nu apaleun rabbaniyatun Allah nu apaleun kana isi hatena kadang-kadang keur kieu teh gulutruk wae hatena mah tah gara-gara Ustaz Hasan mun ngajengan teh pasti jadi teu datang nah hatena teh aya kitu teh untung aya siki keling alhamdulillah ieu mah da kadang teu sarua jeung kitu kan bae da ieu mah fotokopi nya fotokopi makan baik fotokopi gitu penting kabaca katelo ya jelema teh dibere nafsu itu adalah mutiara nah make nafsu disebut mutiara justru ku ayana nafsu amal ibadah kurang jadi berkelas paham deh justru ku ayana nafsu amal ibadah kurang jadi berkelas bernilai ku ayana nafsu keur ningkatkeun kualitas ibadah urang ka Gusti Allah coba lamun urang ayeuna eueuh nafsuan ngaji di dieu bukan ganjaran moal geus apa urang tadi ti imah keneh geus bisa ngelengkeun nafsu diukna jadi ibadah daharna jadi ibadah sarena jadi ibadah nah begitu sabab timimiti ini urang geus bisa merangan hawa nafsu ceuk nafsu wayah kieu tong ngaji mending sare komo tadi geus gawe lungse lemah letih lesu lelah naon ngaji ceuk nafsu ningalikeun ajengan leuh mun kasep ajenganna heeh mending he sape torojo teh tina keimanan mending ngaji naon hees wae bari unggal poe ngaji henteu cing atuh sataun sakali mah muludan dadaeun aya barokah muludan dibere dahar can alhamdulillah henteu aduh aing bingung jadi lulus ngaji teh naon kitu sabab bieu urang turun tina geus ngaji teh teu nyimpang deui ka langsung ka dieu dijemput ku motor tina lawang pantai oh Masya Allah muludan hebatan muludan tinggal di keterangan ya keterangan man saha jalma hayaa hagede nu nyadiakeun eta jalma
li ajli qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena arah-arah rek maca sejarah kelahiran Kangjeng Rasul. Tadi dibaca sejarah kelahiran Kangjeng Rasul, baca berjanji dibaca, deba dibaca, burdah dibaca. Mansa saja mah aya anu nyadiakeun kadaharan, tingali kadaharan. Aya cawu, aya jeyuk, aya ngur, aya uweh. Coba penting tadi di dia aya jeruk tuh. Ari ayeuna naha make aya. Sabab leuwih kerajengan mulut eta teh haya atau aman. Haya atau nyadiakeun kadahar. Rek naon teh nyadiakeun kadaharan? Karena arah-arah rek maca sejarah kelahiran Kangjeng Rasul. Wa jamaah iwanan ngumpulkeun diduluran, kamari urang kumpul di dieu teu. Cing nahan ayeuna bet kumpul? Mulut. Wa jamaah iwanan ngumpulkeun diduluran, tatangga di bejaan, kiai di onang, bari teu datang ge. Heeh. Bapak RT dikuran Pak RT. Aya naon pada KM? Irah jadi urang can muludan kan kitu teh. Cing bejaan garoan pemuda Irmas garoan ngariung kumpul wa jamaah iwanan ngumpulkeun dudul wala bisa jadidan make baju ge beda disasari tingali yeuh keur ngaji ayeuna mah rekep deng papak sarua gareulis ibu teh keur ngaji mah panonna ge caruleuleuk beda keur teu ngaji mah lincur leuk carulu di dulu teh lain kalaka seger kalaka ateu. Tapi ayeuna mah wala bisa jadidan make baju beda disasari alus. Aya nu ngajak perjalanan jalan cuy di ka mana di geuning apan teh ayeuna teh muludan. Kitu. Wa ta'aturo tadiman make seseungitan teu. Aduh, alhamdulillah. Sok tadiman dia make seseungitan teh boga inoi pake boga Casablanca pake boga si pake eueuh ting ini ka paimaran masjid gigireun paimaran masjid aya kamar dirinya aya minyak heeh anu kaluhurna teh capna teh ning putri ka handapna lauk teh naon teh cap doyo minyak naon teh ngaranna teh minyak nu paranti nu paeh teh geuning heeh papanggih jeung jelema teh ujung-ujung maca surat eta ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum disangka teboga cenah eta yeum aya make seseungitanana lain naon tak diman we ngagungkeun ka Kangjeng jelema nu nyadiakeun kadaharan rek maca sejarah kelahiran Kangjeng Rasul jelema nu ngumpulkeun duduluran make baju beda disasari asarahullahu ta'ala yaumal qiyamah ma'a firqatil ula minan nabiyyin dikudangkeun dikumpulkeun dina poe kiamah dina jajaran pertama beserta para nabi. Alhamdulillah. Saha eta teh tah urang Cijoho salah ieu teh nah bet salah euy nu boga nanya ieu mah cek hasan urang Cijoho ya oh bae Pasir Un Kasim kuring asa mineng ka dieu teh ngaliwatnya ngalain kasih nangsi oh mineng si mungkuring teh ngan ibu ieu teu gaul masa sih teu kenal sareng sim kuring sok nanti di Pitara eta dina RCTI subuh jam 5 sok aya siraman ruhan tah pembawa acara teh batur lain sim kuring si aya apal toh eta teh muludan geus ke sejarah kelahiran Kangjeng Rasul waktu nage sajam gimana tadi akilul haram cek Allah teh ya ayu anas eling sakabeh manusia kulu ibu mah geus pohodi kana hancana tadinya doa nu wali geus gitu ngaji mah gitu najan berkawetan berkah itu kudu nyahok kana pangbalikan cek Allah teh kulu pek talahar ku aranjeun kabeh nimat dina perkara fil ardi nu aya di muka bumi sakur-sakur perkara nu aya di muka bumi pek talahar ngan ngaji ulah sasametinya bisi sing dihakan
aya barang batur dahar barang batur dipalik cek Allah teh kulo mimma fil arsiga nu heueuh mimma fil ar sakur-sakur nu aya di muka bumi mah pek we dalaar tang ajinan teu ang di mana-mana aji teu ang geus bakal sing-sing dihak di mana-mana geus sing-sing dihakan itu buta hejo ngaranna naon cenah cek saha berani ngomong kitu baheula aing ngadengekeun lagu berakatan aya buta berkaedanan bebeakan sing-sing dehakan bebeakan neangan kadaharan buta hejo eta ngaranna teu peduli halal haramna teu peduli di mana asalna teu peduli batur kasiksa teu peduli batur sangsara barang buta hejo eta buta aing mah teu nyalah keur naon Kang eta ngaji teh geus ayat leres teh tukur sasambat pil ar padahal cek Allah teh tuluikeun ayatna nu aya di muka bumi ge Bapak ulah diterei kabeh cek Allah teh halalan nu bisa didahar teh anu halal jadi nu kudu nu bisa didahar teh anu halal datna halal hukumanana halal carana pek dalaar barang nu halal oge diulah kabeh Bapak didahar cek Allah teh nu halal oge thayyibah anu sae nu bergiji nu teu matak madarat sanajan halal ari matak madarat mah ulah didahar nu matak jadi bibit penyakit cek Allah halalan thayyib oh balik ngaji urang di dieu ceu balik di mana ngaji resep kulup jagong resep ieu bawa cing ari barang pamere halal haram halal ngan lamun didahar teh untuk keur tinggal hiji matak coplok lain ya mam berarti matak cilak tuluy kolesterol gadak-gadak naik darah tinggi dadak-gadak naik sanajan halal ari matak jadi bibit penyakit ulah sok didahar berarti nu halal teh nu thayyibah nu bagus nu bergizi nu teu matak ngabadaratkeun nu halalna anu teu matak jadi bibit baik dalahar cita kunaon dina rumah tangga pada kewajiban seorang suami nganapkahan teh kudu nu halalan toy dan gitunya kudu nu halalan toy supaya bergizi di mana-mana pamajikan anak diberi nu bergizi beureun tibulna sehat di mana-mana pamajikan sehat saat untung salaki kene ngeunah boga pamajikan sehat nah rek dititah gawe siap da cager rek digawean oke da cager terus coba boga pamajikan gering ayo milu kana motor aduh teu bisa bisul 30 na bujur oh ngarame atuh alah akeng euli kalau bapaknya beuting UHE ulah bapak ping oh ribut saha nu rugi saha salaki ken siapa hirup dengan ririwet teh nyalahkeun we ka pamajikan padahal sumberna penyakit lain ti pamajikan boa pamajikan dibere nafkah kudu jadi salaki henteu nu thayyibah jadi sumberna bisi aya di salah tuh jadi ririwit hiji tah mun doa hayang diijabah jauhan barang har dua lamun doa hayang nepi ka Gusti Allah nu kadua kudu dijauhan sabab nu kadua ieu teh moal rek nepi doana saha sohibul gibah mancanah apal gibah naon gibah teh naon ngomongkeun batur teh naon gosip teh ngop
Awas, osok tara. Ngomong apa tapi osok. Awas. Masalah sok ka dia. Ieu canak yang punten lah hari rinting. Nuhun Pak Haji, hatur nuhun. Alah sing sehat Pak Haji. Punten euy. Kang. Si Akang kasep euy. Pilihan Nabi telainya. Sohibul gibah jelema nu sok ngomongkeun bat, nu sok ngop, nu sok ngagos. Salagi dia ta perkara can menta dihampura kanu diomongkeunana tuluy ngadua. Lah moal eta doa moal rek nepi kahalangan ku eta. Titip urang. Mentak dilarang oge. Bisi dua urang teu diijab. Tilu. Doa najalma man kana fi qalbihi gilun wasadun. Katilu golongan jelema nu doana moal nepi ka Gusti Allah teh man kana fi qalbihi gilun wasadun. Man jalma kana anu kabuktian fi qalbihi dina hatena naon gilun aya panyakit gil. Naon gil teh unek-unek. Naon unek-unek teh dendam. Naon cenah? Dendam. Osok dendam. Parah. Dah. Contoh ya. Salaki panen jagong. Anyar bayaran menang 2 juta. Ibu-ibu isuk-isuk minta duit. Keur naon? Keur meuli skincare. Wah apa? Sabaraha? 500.000. Nya 500.000. Geus. Mau dibelikeun nu kitu mending pake dahar. Teu dibere. Ku salak. Gerentas teh ibu teh ya dina hate aing minta duit 500.000 teh dibere tingalikeun engke kurayap karayap penting ku aing moal diber cing geus timbul naon tah dan duhur datang waktu asar duhur datang waktu asar teh bener ya duhur datang waktu geus salat ngadua ya Allah abdi teh sing sehat candu dua eta mun nepi ka Allah. Naon sababna? Sabab nu ngaduana dendam teu kanu jauh geuning ka salaki eta. Kadang enter. Ayo. Masalah. Berarti boga penyakit dan dendam. Wasadun. Tuluy ngaduana boga penyakit hasud. Naon ari hasud esok? Itu deh, aduh doma hasud teh teresep ningali batur menang nikmat. Naon cenah? Teresep ningali batur menang nikmat, menang kabungah batur teresep. Titip urang. Makana ku ayana muludan ieu titip urang. Mun doa urang hayang diijabah sing aya nu hade contoh eta teh cek saha? Cek Kangjeng jauhan barang haram, eureunnan ngomongkeun batur, dina hate bersih. Hayang bersih hate. Tinggal ngalegeg sirin sok. Bersih eta. Jeung sikat ya bener jamanya. Cicilah ka mana ka daek. Berputing ke mah nya. Bae mah tuh bonus. Alhamdulillah. Sok kurang baca ya. Keur ngabarasian ate teh diantara tolabul. Komo dia dikaitkeun jeung Maulid Nabi kacida istimewana nu tadi dibacakeun sejarah kelahiran Kanjeng Rasul. Bahasana ge naon ieu teh? Tabligh akbar dan kreasi dalam rangka peringati. Naon teh? Eta teh? Wah, eta lain perayaan, imam memperingati. Perayaan lain tulisanana peringatan. Imah peringatan. Di mana-mana aya bahasa peringatan di jerona tilu. Hiji nu nginget-nginget urang. Balas dah. Dua nu diinget-inget Rasul. Katilu nu diingetan ibu. Nah ke diingetan pohoan. Laras.
Di mana-mana bahasana memperingati eusina til aya anu nginget-nginget, aya nu diingetan, aya nu diinget. Sa anu nginget-nginget urang sararea urang pasir uncal. Batur mah yang uncal teh ka Australia. Di batu kudu ka Australia tinggal mentas jembatan nepi. Cimurah pasir uncal. Nu diinget-inget saha Kangjeng Rasul. Nu diingetan saha urang geus sok pohoan. Nama ke pohoan. Pohoan. Ya pasok moal nanya ka jalma nu tara muludan moal. Ieu marek nanya lagi ka nu sok muludan. Berarti tiap datang ka bulan Mulud pangajian teh seputar Kangjeng Rasul. Nabi urang teh saha? Nabi Muhammad. Cing Nabi Muhammad teh boga sabaraha jenengan. Nang urang nu sok muludan poho deh. Nabi urang teh saha? Ai Nabi Muhammad teh boga sabaraha jenengan? Ah cek saha? Oh cek ibu. Ieu ngaranna Kang Nabi urang aya sabaraha hiji ngaranna? Teu apa? Heeh, tak kitu ngarah tere. Tataja tahun engke mun teu apal awas di setrap pokona mah. Ulang deui. Ieu ka dieu. Oh, nyetrap urang ditu. Da teu kitueun Allah mah teu diuleum ge aya we nepi ka dieu nih nya. Dah tamu lain ka sohib pada hoream urang teh. Mah hape ah. Da ieu mah urusan ngaji, urusan bisnis mah bisnis ajengan. Ulah dibeda-beda ya. Terus pikan. Ori tangajengannya ieu mah nya. Naon bi teh? Nabi urang ieu namina sabaraha hiji? 200 lang. Apal hiji-hijina teh? Ngan ieu mah minimal ieu penting ayeuna kudu apal nu 5. Apal anu 5. Sabab tina 200 langkung teh aya nami favorit. Sim kuring nami ti kolot mah Sufyan Mukhlis Ansori. Hadeuh. Ieu kata Profesor Dr. Muhammad Sufyan Mukhlis Ansori deui terpampang dina jalan teh pates jalan Kiai Haji Sufyan atas Allah. Ngantung tundat lain dokter Randas aing dokter Renos ya mah. Namun jadi kiai. Panggilan sehari-hari Yusuf. Panggilan sehari-hari Yusuf. Ka mana Yusuf? Lakom, apa lakom? Lalanihan. Lalan sim kuring bisi yang apal. Lalanihan barudak sok nyebut Ki Banteng. Apal? Oh Ki Banteng. Apal Banteng tuh? Sok tingali dina TV aya nu bodasan dua Banteng. Ieu ta bentukna. Ngomong beledag-beledug ge ka mana daek syukur. Ah bodoh aing kapake syukur henteu bodoh dionang disyukur henteu kalau mana ngadang mah. Henteu. Mun penting mah ayeuna urang aya nu muntang saraya ajengan teu datang teu ditulungan lamun teu tulungan urang doraka. Gitu. Ngan nu ditulungan sing boga pikiran. Bener teh. Kupingan bajunya, ulah api-api teu kadenge. Yo minimal ieu penting ayeuna kudu apal. Sabab di antara 200 dengan Kangjeng Rasul teh aya nabi favorit. Nabi sok biasa dipanggil di sabeureun kota Mekah. Sehingga mantana ngadawuh li hom satu asma ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-Mahi wa ana al-Hasir wa ana al-Aqib. Li eta tetep pikeun kaula hom satu asma ari 5 pirang-pirang jenengan. Ana ari kaula teh eta Muhammad, ari kaula teh eta Ahmad, ari kaula teh eta al-Hasir, ari kaula teh eta al-Aqib, ari kaula teh al-Mahi. Minimal penting ayeuna kudu apal nu 5. Muhammad, Ahmad, al-Mahi, al-Hasir, al-Aqib. Muhammad sok apalkeun? Muhammad, Ahmad, al-Mahi, al-Hasir, ulah al-alan hukum al lamun al-pukat kaitunana. Nih jelas ya.
Ya lain heureuy mah lain urang mah bener ieu mah. Siga heureuy kalau da teh ilmiah leres. Jenengan Nabi urang teh minimal kudu apal saperiji. Hiji Muhammad, dua tilu al-mahdi, opat al-hasir, lima al-aqib. Sok apalkeun Muhammad, Ahmad, al-mahdi, al-hasir, al-aqib. Al-mahdi, al-hasir, al-aqib. Dimimiti Muhammad, Ahmad, al-mahdi, al-hasir, al-aqib. al-alim cenah. Al-alim al-alama eta mah. Sakaje teh kudu fokus ya gitu. Ya moal katerangkeun kabeh ya moal. Hiji jenengan Nabi urang teh Muhammad. Nabi urang di ngaranan Muhammad bukan kebetulan. Artinya Muhammad itu adalah terpuji. Muhammad diambil daripada 4 huruf, mim, ha, mim, dal. Muhammad cing huruf Muhammad ada berapa huruf? 4. Hiji, 2, 3, 4. Mim lain naon mim naon cenah lain mah eta memang bulu ketek sama dengan bulu memang tiba heula ge nya bulu ketek mah eta mah lain mim naon nu ka mana meni ieu mah mimna tina Muhammad teh mempunyai arti tersendiri. Naon mimna? Catat ya bisa teh apa huruf Muhammad. Mim tina lafaz Muhammad teh maujudul khalaik bisababihi. Ayatna sakabeh makhluk sabab Kangjeng Nabi. Naon cenah? Mimna tina Muhammad teh eusian maujudul khalaik bisababihi ayatna sakabeh makhluk teh sabab Kangjeng Nabi. Nah asal ngomong ulama tidak itu berdasarkan dauan Allah. Tingali dina hadis qudsi. Hadis qudsi teh dauan Allah an tidak tertera di dalam Al-Qur'an. Itu namanya hadis qudsi. Pandauan Allah teh kabagi 2, kauliyah, kauniyah. Tina kauliyah 2 hadis qudsi Al-Qur'an anu tertera dina Al-Qur'an, nu tidak tertera dina Al-Qur'an dauan Allah itu namanya hadis qudsi. Mana anu ngadalilan yen mimna maujudul khalaik bisababihi teh ayana sakabeh uluk sabab Kangjeng Nabi Muhammad. Allah ngadawuh laulaka lama khalaqtul mun teh mah kami teu nyiptakeun Nur Muhammad, kami moal nyiptakeun langit bumi pangeusina, moal nyiptakeun surga neraka. Itu sabab nurna Kangjeng ciptakeun nurna Kangjeng Rasul geus diciptakeun ku Allah tuluy cenah ngeunteung ceuk sawareh dina eunteung sajaroh ceuk sawareh dina eunteung hayat. Rasul ajrih izin ku Gusti Allah ceuk sawareh Rasul ngecelakeun cai mata kecelakaan cai mata teu kurang teu leuwih genep kecelakaan ceuk sawareh mah lain cai mata izin ku Gusti Allah nepi ka ngesang Rasul cikaringetan ngecelak genep kecelak. Tah nur Kangjeng Rasul dirawatan nur Kangjeng Rasul dirawatan tuluy kecelakaan eta dicanak ku Gusti Allah. Kecelakaan kahiji ciptakeun jadi surga, ciptakeun jadi neraka, ciptakeun jadi dunya, ciptakeun jadi langit bumi jeung pangeusina. Itu tina nur Kangjeng ngan Rasul mah wa awalun wa akhirun. Pangheulana diciptakeun pangpaneurina diutus. Satos terciptalah tina nur Kangjeng Nabi Muhammad, tercipta langit, tercipta bumi, tercipta surga, tercipta neraka, tercipta Nabi Adam. Tuluy nur Kangjeng Rasul teh dieuntepkeun ka Nabi Adam, deredet ka dieu euntep ka Nabi Ibrahim, euntep ka Nabi Ismail, euntep ke hanap ka saha ka nanti Adnan deretet ka anak euntep di Sayyid eta Sayyid Abdullah saparantos ka eunteupan nur Kangjeng Rasul dedeg sampai rupa hade alus laur hade tangtung
awewe nu aya di kota Mekah tong boro-boro sifat nu kolot nini alap-yuan ka Sayyid Abdullah bogohon katarik ati ka pentang asmara ku kakaseban Sayyid Abdullah. Siapa sih Sayyid Abdullah? Itu adalah calon ramana Kangjeng Rasul. Nah pakai kasep sabab kecahayaan kunur Kangjeng Rasul sehingga awet terkesima. Papangi Sayyid Abdullah teh jeung nini gorowan cek nini Abdullah cek nini I love you cek saha cek ninin terojol jeung budak ngora Abdullah I love you ogoheun ningali pada marebutkeun kitu Sayyid Abdullah ramana Abdul Muthalib risi boga budak diperebutkeun ku batur gandeng kana ceuli muncek basa urang akhirna dipanggil Sayyid Abdullah ka dieu heula sakedeung mangga mama nyampeurkeun Sayyid aya pikeun naon mama calik heula Abdullah calik Sayyid Abdullah teh ngarenghap heula sakedeung aya pikir saeun naon cek Sayyid Abdullah teh mama ka Abdul Muthalib kalem Abdullah ngomong jeung kolot mah mending ngopi heula Sayyid Abdullah teh cek Sayyid Abdullah teh mama nah teh aya seprit mentong sok olo-olo sateh hirup teh ieu teh di daerah Batur sateh Abdullah mentong sok olo-olo aya pikir saeun naon atuh mama manggil ka kaula hei Abdullah nah anjeun hirup teh sadar bahwa di kota Makkah riweuh awewe katarik ati ka petang asmara ka anjeun aing dipikir lieur pikiran anjeun buru-buru lah kawin mun ceuk basa urang buru-buru delah kawin maneh teh diomongkeun ceuk Sayyid Abdullah teh siap abdi kedah nikah ngan jadi catatan kedah kasaha abdi nikah bingung Abdul Muthalib rek ngawinkeun budak sementara jodoh na can aya akhirna menekung ka Nu Maha Agung ngadua ka Allah Subhanahu wa taala nyuhunkeun pitunjuk kudu kasaa anu ngaran Abdullah kedah ditikahkeun ngadua Abdul Muthalib dipasihan ilham ku Gusti Allah bahwa budak anjeun Abdul Muthalib nu ngaran Abdullah kedah ditikahkeun ka nu ngaran Aminah cenah Aminah. Tah pembicaraan antara anak jeung bapak teh bocor keluar. Aya nu nyacak bodas. Da sabab aya awewe nutur-nutur we ku bakating ku bogoh ka Sayyid Abdul. Ngadenge beureun Abdul jeung Ramana keur jeung bapana keur ngobrol didengikeun. Kedah kawin ka nu ngaran Amin. Oh da calenggeng teh eta we. Heuy, lalaki idaman nu dipikas resep ku urang sararea rek neangan pipa bajikaneuna teh geuning ka nu ngaran Aminah eta sajajirah Arab awewe ngagati ngaran ku Aminah kabeh bi Ici jadi Aminah ceuk Eroh jadi Aminah oh nyi kokom eta ku Aminah gaganti Masya Allah aprak-aprakan ka kampung ka kota eta Aminah terus cek Sayyid Abdullah teh mah sangaran Aminah kanu ngora neng sangaran Aminah Mahmud atuh Mahmud apal Mahmud Bandung di Bandung Mahmud mah sangaran Amin jadi hambalaya di kota Mekah nu ngaran Amin entong kontong di kota Mekah sakitu legana sa RT we ngaran teh sarua kabeh contoh seperti Udin RT-na Udin DKM-na Udin ieu mantong sa RT ieu mah sepak bola we 11 urang sabanya ke-11an ngaranna sarua Udin kabeh eta ngareporterana kumaha tah ancang-ancang Udin membawa bola dioper ke Udin dikotak-kotak sagedeung lempar lagi ke Udin terus pun ngaranna saru jauh Sayyid Abdullah rek neangan pipa majikan teh kitu ngaran teh berayat teh ngaran
camaruk nurek dikawin teh Aminah kabeh padahal cek Abdul Muthalib Aminah binti Wahab macenah Wahab bin Aminah balik deui atuh tadi teh mata kulo apa ngaji teh euy ulah nepi kana gerbang eta teh wajib apal teh rundaya Kangjeng torakan wajib deui kuningana rundaya nu ti ibuna jeung nabi utusan Muhammad putra Amin Aminah putri Wahab Wahab putra Abdi mana putra Juhroh putrana Kilab tepang deui jeung eyangna ti Kilab jangkarwar janten ibu jeung ramana masih kene sarun dayan macenah ieu mah aya nu tuyan lamun tuyan mah gudeng sarun tuy sarun dayan sanes sarun tuyan sarun nikah weh Sayyid Abdullah kasiti Aminah wah satet ya Nabi dina bulan Rajab ku Allah nur Kangjeng Rasul dipinahkeun ka Siti Amin mimiti bulan kahiji Siti Aminah nganeg apal nganeg aya nganeg aya ngenong apal teh nganeg jeung ngenong hah naon bedana nganeg jeung ngenong nog meri apal teh kieu ari nganeg mah nyeuleuleumna di jero ari ngenong mah nyeuleuleumna di luar bapak pamajikan kurang nganeg ngenong ngan alhamdulillah untung pamajikan kurang teu ngenong kabayang mun boga pamajikan ngenong meureun urang 8 bulan kudu neangan jarabi rek nyeuleuleumkeun pamajik entah kurang mah alhamdulillah pamajikan kurangan sajam can deh nges ya sajam tadi janji nage jam 10:30 ayeuna geus 11:30 balik ti dieu sing inget kanangan neg dah karek sametinya Kang nya nganeg jangan can lahir mah Kang cirian nah sakitu teh jisim kuring hapunten kasuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.